video IEU disanggah keun kanggo nyumponan tugas bahasa Sunda. Ini persembahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastakun Miska Pauji. Sim kuring bade ngawawancara salah sawios anu jaga di tempat ieu nyaeta kersana Bapak Tatang. Ngawawancara Bapak Tatang teu aya sanes kanggo nyumponan tugas bahasa Sunda anu dipasihkeun ku guru bahasa Sunda kanggo wawancara nya kelompok sim kuring bade ngawawancara khususna tempat wisata anu aya di Tasikmalaya daya sanes nyaeta Curug Badak. Supados teu nyangkolong kana waktos, urang langsung wae taros tumaros ka kersana Bapak Tatang. Bapak punten bade ngaganggu waktosna, sim abdi sareng rerencangan dipancenan tugas ku guru bahasa Sunda nyaeta di Piwarang ngawawancara salah sawios tempat wisata nya kelompok abdi ngawawancara tempat wisata ngeunaan Curug Badak ieu. Leres Bapak kersa atanapi henteu bade diwawancara? Kersa itu sok. Asal Bapak heula we ayeuna. Terasnya asal mula bade Ieu penten hatur nuhun. Hapunten nu kalangkung bentanya khususnya tiada de pelajar anu parantos kersa dongkap ka ieu panginten madhabnya nya nu utamina panginten wisata Curug Badak ieu. Hatur nuhun pisan Bapak cenah diwawancara teh panginten alhamdulillah panginten wisata Curug Badak ieu teh data janten kunyaliranya. Utamina Bapak panginten sebagai kapangurusan di ieu madhab ayeuna ku ada di taros anu utamina mah panginten terjadina wisata ieu teh dikarenakeun benten aya akses nya utamina jalan bentennya Bapak ngaturkeun nuhun panten ka pihak pemerintah khususna pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususna pisan benten Dinas PUK anu parantos panginten ngarealisasikeun dina perkawis aksesnya eta jalan diantawisna anu utami penten awalna lapen terus dilajengkeun kana hotmik anu kirang langkung panginten panjangna 2 kilo 800 nyenengnya nah gitu konsepnya. Jadi alhamdulillah ku ayeuna akses ieu sehingga panginten khususna Bapak umumna warga masyarakat Desa Sukasetia ieu ketika panginten akses tos aya ada potensi kanggo wisata nya Bapak lah panginten sareng pihak para tokoh pamuda, tokoh pamudi, oge panginten anu dipayungan ku desa, keras panginten ieu madhab teh dijantenkeun wisata, tah gitulah nu utamina mah gitu. Terus bade disingkat we Pak nya. Tos sabaraha lami ya tempat ieu dijantenkeun wisata teh? Tempat ieu teh kirang langkung panginten tarap percobianana kirang langkung 2 tahun. Mung anu kirang langkung rame namanya genep sasihan gitu sareng kepengurusan anak panten tos mulai ditata boh dina sagala bidangna utamina nu di lapangan aya areal parkir khusus panginten aya petugasna teras panginten pemandu wisata anu kalebet oge aya lah petugas-petugasnya eta Bapak ngalibatkeun panginten ti Karang Taruna Desa. Nah, jadilah orang panginten ek irah deui anu sifatna panginten hal muda sareng mudi henteu digerakkeun panginten sareng teu dipayungan ku desa mah. Tah eta lah mudah-mudahan atuh kapayuna ieu wisata benernya sing jadi ageng Langkung rame. nah kitu langkung rame sareng deui teu menutup kemungkinan dikala rame istilahna mah ada untuk menuntut kedepannya ada investor masuk atau yang punya modal masuk. Ini buat kedepannya, prospek kedepannya, dikala ada yang membutuhkan mungkin pekerjaan, kalau kita udah ada ininya gitu wadahnya, tidak menutup kemungkinan mau orang Ciawi, mau orang Raja Pola, oke-oke saja gitu. Terus Pak salajengna sabaraha nya kinten-kinten pangaosna
lebat ka ieu tempat wisata teh? Upami tiket lebat ke wisata ieu teh panginten parkiran 2000 rupiah, teras panginten kalebet tiket 5.000 rupiah, terus eta mah daya pungutan sanes deui sudah termasuk gitu. Sementara ini karena eta tiket itu kenapa harus ada 5.000 dan parkir, dikarenakan salah satunya ada pertanggungjawaban, salah satunya ada asuransi, terus keduanya ada PPN. Itulah untuk tiket, cuman itu maksudnya ke wilayah perhutani, dikarenakan wilayah ini masuk wilayah perhutani. Cuman kerjasama antara perhutani sama desa, desa ada perwakilannya, diantaranya LMDH sama Karang Taruna desa. Salajengna Pak, abdi teh udah tumaros. Jadi kinten-kintennya naon anu janten daya tarik di tempat wisata teh gitu. Nah, terus ayeuna murang kali khususnya di Karang Taruna, saleresna ada. Kenapa ditugaskan anak-anak Karang Taruna di sini? Dikarenakan tugas fungsinya perwakilan dari desa tidak lain dan tidak bukan, salah satunya untuk memantau atau mengawasi hutan ini. Dikarenakan mungkin hutan ini cuma segini-gininya, takut ada pembalakan liar atau penebangan liar dan sebagainya gitu. Nah, itulah jadi tugas fungsi kita ini memantau hutan sambil mengembangkan wisata untuk kedepannya. Itulah. Kinten panya iya pertarosan terakhir panginten di Sumabdi. Jadi kinten-kinten atau sampai iraha gitu didirikeunana di tahun sabaraha tempat ieu didirikan janten tempat wisata teh. Anu tos kantenana genep sasi kapal ya 2018-an. Anu tos resmi nama udah ada PKS, terus MOU, adenum dan segala macem, terus perjanjian sama pihak perhutani dan desanya itu udah disusun ya, sehingga ya kurang lebih 6 bulanan lah yang udah resmi mah. Kalau kesananya itu kan masih taraf uji coba gitu. Oke. Panginten sakitu we Bapak pertarosan kelompok abi hatur Yeah. nuhun kana waktosna tos nasihan ieu pengertian kanggo ieu masalah tempat wisata ieu ngeunaan tempat wisata ieu haturkeun nuhun pisan Pak. Sami oge Bapak ge penten kieu nya motong kali mah haturkeun nuhun ka ade-ade nu tos ayeuna sanaos panginten non waktu samporet, alhamdulillah penten tos tiasa ditepangkeun sareng Bapak di dieu nya. Mudah-mudahan lah kanggo kapayuna pangintennya pesan lah gitu ti Bapak sok da meureun ieu teh nu urang ti urang keur urang. Da Bapak mah tidak menutup kemungkinan, siapa tahu besok atau lusa berapa tahun kemudian adik-adik kan bisa jadi dewan lah, bisa jadi apalah gitu. Tolonglah diperhatikan gitu, dikarenakan kita mungkin bapak lah khususnya termasuk orang pinggir lah gitu. Tolong untuk kedepannya, siapa tahu lah yang namanya milik Made. Adik-adik ini jadi seorang penjabat, sekarang ketemu sama bapak, misalkan bapak udah nggak ada lagi di dunia, mungkin anak